Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi dzawil huda wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul aradina was samawat wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa sahibul ayati wal mu'jizat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bihasabi ta'aqubil awqati was sa'at amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa qala fi ayatin ukhra ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa qala habibuna wa nabiyuna wa maulana Muhammadun man lam yashkurillah man lam yashkurin nas lam yashkurillah wa man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira. Wa qala fi haditsin ukhra buniyad din 'ala an-nadhafah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Shalawat miwasalam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang kabehan nu halal hadir peuting ieu jaga di poe kiamat sing meunang syafaat. Hadaratal mukarramin, para sepuh pina sepuh, para ustad, para tuan-tuan guru, wabil khusus kiai kampung setempat ku pribados dipika hormat tur dimulyakeun. Oge rerencangan pribados anu satia halal hadir waktos mondok dicaringin di Darul Ibtida anu alhamdulillah tiasa ngiring hadir saat ieu ku pribados dipika hormat. Manawi aya pejabat pemerintah setempat ku disimkuring dipika hormat. Teristimewa sohibil bait Bapak Owi sekeluarga anu ngajaldikeun cukang lantaran diriungan urang di dieu. Anu ku pribados dipika hormat, anjeunna kaleresan pisan ngayakeun acara walimah tasyakuran. Pertama walimatul waqiroh, meras bumi nyalametan bumina, mugi-mugi ieu bumi sing diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nu ngeusina sing dibere kasehatan lahir batin darak ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Putrana anu parantos dikhitan muga-muga ku Allah sing dijadikeun putra anu saleh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sakabeh manusia hirup nu aya di alam dunia moal kaluar ti kudrat iradat Allah. Geus ti lauhil mahfudna kaula peuting ieu kudu nyarios dipayeuneun ibu-ibu bapak-bapak. Anu kaleresan pisan carita saeutik Mang Owi teh babaturan kula keur waktu mondok dicaringin.
sakobong, sakastrol, sagelas kopi, sadaun, sanampan, sasusah, sasenang sama-sama. Masya Allah, sehingga kuring jeung anjeuna henteu asa jeung jiga. Sehingga kami ke waktu mondok dicaringin jasa almarhum abahna sareng ibuna anu sangat pohara mahabbah ka santri, cinta ka santri. Sehingga kula ke waktu mondok dicaringin lamun teu boga beas teu meunang balik ka Mang Owi. Kaimah kula bae. Alhamdulillah ngan lamun lebah kolot kurang ngiriman beas kula kudu dicokot ku manehna. Jadi geus teu asa-asa sehingga kula gering, kula selalu Masya Allah eta almarhum Abah Haji Raniin abahna, ibu-ibu bapak-bapak kakula doang ka anak baik. Maka Masya Allah ketika Mang Owi ngomong rek salamatan imah rek nyudatan anak, Masya Allah kabayang masa baheula. Masya Allah para hadirin berkah jasa ramakna jasa ibuna. Alhamdulillah ya kami Ustadz Aminuddin Kiai Haji Arsad di Paneglang anu tadi putrana ngaos, terus Kiai Haji Saudi, Kiai Tamami sareng kiai-kiai nu sanesna anu kuari baroga pondok teh anu di Pandeglang di Tangerang eta jasa Abah almarhum Abah Haji Raniin. Moga-moga Abah Haji Raniin sareng Emah Haji di alam kuburna kenging rahmat jeung kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi bisi urang dieu tanda tanya kok iya Mang Owi kenaleun ka Haji Jamaluddin Pandeglang lantaran baheula kula sakastrol, lantaran kula baheula saguru sapondok jeung manehna geus teu asa-asa lamun kula teu boga duit manehna nu dipake, lamun kula teu boga duit manehna nu dipake, lamun manehna teu boga duit kula nu digarong ku manehna. Doakeun ieu Mang Owi sakeluarga muga-muga ku Allah dipaparin ka istiqomahan, dimanfaatkeun ku Allah ilmuna, dijembarkeun rizkina, oge keturunanna sing dijadikeun keturunan anu saleh tur salihah. Jamaah sadayana di antarana urang teh wajib syukur ka Allah. Kunaon urang kudu syukur lantaran syukur teh perintah ti Allah. Dengan melalui syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala manusia hirup bakal ditambah kanikmatan. Naon ari ngaran syukur? Ngaran syukur teh kieu sarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi ila ma khuliqa li ajli. Ngaran syukur eta sarful abdi nasarupkeunana hiji manusia jami'a ma an'amallahu karena seluruh kanikmatan anu geus dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala ka manusia dibalikeun deui ka Gusti Allah dipake ibadah ka Gusti Allah. Eta syukur ngaranna. Ya awak urang, lengan urang, suku urang, mata urang dipake ibadah. Sebab dengan bakal ditagih, mata bakal ditagih, kabeh kalakuan urang bakal ditanya. Para hadirin wal hadirat ku Allah Subhanahu wa taala. Maka ku sabab sakitu lamun jelema hayang dibere kanikmatan deui ku Gusti Allah Subhanahu wa taala kudu daek sanalukur ka Allah Subhanahu wa taala. Kunaon ku ari teh ieu? Masyaallah kahirupan mungkin mewah tapi kanikmatan jeung rezeki rada seuseut lantaran urang teh loba teu syukur. Sehingga terjadi musibah nu aya di lembur urang di kota urang itu gara-gara tilu perkara. Asbabuz zahmah salatun, terjadinya musibah di mana-mana, di lembur urang, di keluarga urang, di kampung urang gara-gara tilu
kara bejakan ulah ya Bu kasinggung moal marah moal ambek moal ambekan iya orang dia lembur naon ngaranna ieu orang Cigaru hayang salamet hayang cilaka pancalalager ngomong nama nu maling ge hayang salamet nu maling hayang salamet bungeun ka nyahoan urang dia hayang ka surga tah hayang ka neraka tuh pantaredan jawabna nu tilok salat ngomong nama hayang nu tilok ngaji ngomong nama hayang kasur sakitu teh nu tilok ibu-ibu tukang nyerengi dan kasalaki ngomong nama hayang ibu-ibu nu tukang nginjem bang emok ngomong nama hayang lecungan cengir dia Bu Pak sok kurang ngaji be bebarengan di dia aiku ngaji mah moal kasinggung muga-muga hidayah taufik ya Allah amin amin geus terjadi musibah di mana-mana gara-gara tilu perkara hiji nu mantak ieu urang loba musibah lantaran teh urang loba nak musibah di mana-mana hiji cek Nabi kufrun ni'mah awwaluha kufrun ni'mah anu pertama manusia teh loba kufur ka Gusti Allah awak dibere jag-jag teu dipake ibadah dibere dunia ku Gusti Allah teu ka Allah deui para hadirin wal hadirat loba kufur nikmat dibere kanikmatan ku Gusti Allah cager teu dipake ibadah dibere kanikmatan ku Gusti Allah urang teh dititipan dunia teu dipake ibadah maka kusabab sakitu pantes lamun loba musibah di mana-mana gara-gara ulah urang keneh bae lantaran gara-gara urang na keneh bae loba kufur nikmat para hadirin wal hadirat maka ibu kudu syukur be ka Gusti Allah harta banda urang awak urang sakimaya leungeun kokod jeung bahasa Inggris mah ieu leungeun urang ibu punten jawab nu jujur loba nyekel tasbih tah loba nyekel HP jalujurnya urang dia loba nyekel HP ieu mata urang mata loba neuleuh Quran tah loba neuleuh TikTok tai pitik jeung tai kotok ya Allah pan bakal ditagih ieu mata makana para hadirin wal hadirat ieu mata teh biang keladi nak ngumbar nafsu timbulna urang teh hayang anu gede syahwat tek teh bengek ngumbar nafsu gara-gara neuleuh hayang ganti emas hayang meuli geulang gara-gara neul hayang ganti mobil gara-gara neul hayang meuli baju gara-gara neuleuh dina tik Masya Allah makana pernah aya dua waliullah cek hiji wali aing mah ieu kuari menta buta bae ka Allah kunaon kitu lantaran biangna syahwat timbulna maksiat gara-gara neuleuh timbulna zina pamuda jeung pamudi gara-gara neuleuh hayang nyeun imah gedong gara-gara neuleuh hayang ganti mobil gara-gara neuleuh hayang ganti baju gara-gara neuleuh Masya Allah deuleuh tu nu buta tilok loba kahayang bener tak? Deh, nu buta mati lo loba kahayang. Woi, dulu Masya Allah mobil meni bagus, goreng jajar aing macam. Mobil BMW, mobil Mercy, Masya Allah meni mewah itu dulu Innova anyar deh. Hayang siapa? Hayang aing meja. Jatuh ka dulu. Ji, nu buta mah eueuh teh loba kahayang. Bener tak? Woi, ceng. Dulu lebih kamu digelis deh, cek aing mah goreng ja. Pan sia ngomong gitu atuh aja teh kadeuleuh aing mah nu buta mah teu loba kahayang para hadirin wal hadirat tapi kadang-kadang eta nu buta ge beuh atuh gede gengsi lempang mah di galengan atuh munga ditungtun naon sih sia cenah aya kolesen wabrug bujuar belabu
kumaha eta cek nu buta iya sawah loba caian horengnya nu buta kadang-kadang masya Allah kadang-kadang jeung nu buta mah slow main mah geus moal masih dikeun naon lempang mun nyabrang atuh moal masih dikeun mobil jojong bae main mah torolong bae lempang ya orang tuh di parapatan ojek kuat gugur eta nu buta lempang bari slow aya mobil kuat cikit ngerem eta tukang ojek kuat bau duar nyambat ke nu buta cek tukang ojek goblok ieu mamang teu boga perhitungan aing nyabrang coba minta tulung ke kami ulah sok sembarangan ya Allah eta nu buta bari watadas kunaon sadara ribut atupan mamang cenah deuleu nyabrang sembarangan kami kuat nganclok tina motor kami sampai kan guling gara-gara dewek kudu boga rasaan hirup mah jelema buta teu deuleu nyabrang sembarangan kunaon sadara ribut cek nu buta aya kitu kunaon tuh di eta pan mamang bisa katabrak mobil aing mah teu rempan mobil aing nyabrang mobilna aya supira neuleuh aing kege ngerem nu aing dipikasieun ku aing mah cek nu buta nu dipikasieun ku aing mah mobil cicing katabrak ku aing bener deh eta ku nu buta itu jawabanna nu buta dilawan mantak timbul perzinahan gara-gara neuleuh bujur bikang we lempang doang jam saiko tik tak sebab eta lamun awewe lempang diburi urang neuleuh awewe diburi eta setan cicingna dina bujurna neuleuh ge bujur bikang beudok eplok cendol plak endeuh tah moal tah lamun eta setan pala hadirin lamun eta awewe lempang ti hareup setan cicing dina tarangna mantak bikang sanajan nong geulis bae kadeuleuna lantaran setan ngajedog dina tarang awewe eta gara-gara neuleuh timbul terjadi perzinahan makana aya paribasa pantun teh dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke laut dari mana datangnya zina dari mata turun ke kanzut mana eta gara-gara na ai jaloba jelema ai sebut aing mah simut di buri da tengah-tengah sawah kieu we ai danau biru belah mana di situ masya Allah masih kena biru kuari gono pangdalo pulang aja iya gara-gara neuleuh pala hadirin wal hadirat kadang-kadang salaki jeung pamajikan baruncah rumah tangga salak pamajikan anak teu daek syukur ka Allah pak deuleuh batur deuleuh ih jeung salakina atuh kadeuleuh ku aing ge aing teu buta teu naon deuleuh teu batur mah rumah tangga karage 3 tahun motor 2 imah 2 tingkat masa Allah kamari bage pengajian masa Allah di mah ustad deuleuh geurangna ku 1/2 meter anting sagede ban motor ieu Vespa ongkorong ku sampai ka bongkok 1,5 kilo aing mah ieu tiba heula pepelik kubar ku kelong ti bapak aing eueuh ti bapak sia mah eueuh mata aing sebenarnya barudak teu hayang ka bapak sia dol aing dipelet imah dipelet yakin dipelet bikang tolol tanu kitu aya eueuh di dieu kitu sakap ku sia ka kulkas Bu ibu kudu jadi istri pendingin ulah jadi istri bensin kumaha jadi istri bensin malam salaki ya Allah kudu jadi istri pending batur buka motor batur buka mobil imahna batur mah 3 tingkat masya Allah atuh urang ge alhamdulillah sakieu mah Pak imah 3 tingkat kahiji kotok kadua urang ka 3 beurit nu penting mah Pak bapak cager masya Allah mama masake gini syukur ka Gusti Allah syukur alhamdulillah masya Allah mama masake ge masya Allah Pak bapak gawe tukang ngaduk ya Allah kenek tukang bas na 150.000 bapak mah gajina 100.000
Bapak berangkat jam 7 balik jam 5 alhamdulillah jam 7 mangkat jam 5 geus aya di imah deui gaji 100.000 sakieu urang tasakuran kamar alhamdulillah imah teu kabocoran atuh kamar sakieu mah urang aya masyaallah gitu. Coba alhamdulillah kamar 2 kamar kahiji urang kadua jeung anak-anak 18 mah hiji tutul kabeh di kamar. Kuari kami kereuneuh deui cenah. Oh si beuki beta mah. Masya Allah, tak jalan mah pamajikan syukuran kos kitu tah pamajikan mah kudu kos kitu kudu kitu. Masya Allah Pak, Masya Allah Mama, Mas Allah sebenarnya cuman Mama baru tuh kayak tepati hayang ke Bapak ngan dipaksa bae ku emak jeung ku Abah. Alhamdulillah kuari Masya Allah Mama syukuran. Boga salaki Bapak unggal poe panggih bae mata kayak kuari kereuneuh deui anak ke 17. Dulu tetangga orang macena gitu si anu imahna 3 tingkat pegawainya 18 gajina sabulan 100 juta balikna setahun sekali tilok panggil mata ke anaknya hiji baik jarang panggil tapi mama syukur ka Gusti Allah aya eta cenah bapa hideung punduk sakumaha kebo bae pakai sanggulan teh punduk kok kapahili jeung punduk kebo. Alhamdulillah bae mamah mah boga salaki hideung geus teuing mama syukuran boga salaki hideung ti batan tetangga marang syukuran boga salaki bapak hideung-hideung kami mah hideung-hideung boga salaki ti batan tetangga marang jarang damang kadang-kadang lempang eta pipitaheun bae pokok batu balik ti dokter jam 11 peuting pada anakna panas pan masyaallah dibonceng ku tukang ojek disangka tos bobogohan serba sal mama masak ge syukur ka Gusti Allah aya eta cenah bapak hideung leus teuing jadodol teh nyoge aya hideung malegit syukur bae ka Gusti Allah abdi nuhun Gusti abdi mah boga salaki hideung leus teuing Gusti hideung mah angel kabelok kamari bege leutak nangleuk 2 cm dina abi ti satu teh nyawa pajarakeun kulit bae nuhun Gusti wasilah salaki hideung-hideung matur loba baturna loba kawauhna deuleu ngarendeng di batang kaung dong adi kakak ngarendeng di sawah jeung bebegik atuh doang dulur pisan be wasilah deuleu salaki hideung kamari ge ngariung teu mang awih nyokot berkat 8 teu nyahoan jah hideung ieu nuhun Gusti salaki abdi mah hideung laju eta salaki abdi memantes maneh nyaho kulit hideung make baju hideung make peci putih doang teh cak-cak eta salaki kadang-kadang memantes maneh deh Gusti nyaho kulit hideung make baju beureum ban doang cangang tangkil atuh syukur bae ka pangeran man betul apa tidak eta pamajikan tunu kitu hebat ngaranna iya makalah ka mamana salaki masyaallah di deuleu salaki merengut balik ngojek ibu kudu jadi istri pendingin salaki ngojek merengut beh waduh aya urusan doang nih salaki ya merengut kieu mah Pak hendak ngopi nyusu kopi aduh aya masalah bang bapak kunaon tuh parusing aya kitu kunaon atuh ngojek mah masyaallah lamun lain kana takdir haronak bapak cenah ieu atuh kunaon tuh Pak dengekeun ku mama atuh aya nenek-nenek ti Cisokah yang diantarkeun ka Cigaru oh aju dibonceng panjenengan ku bapak pan ini macam lamunnya kelan teh pan jeger leungeunna laju pasukan doang gantar kieu teh ngacung naik ojek bapak laju kalau babelokan deket ka imana aya tukang cilok kasabet beungeutna cenah pot ompong batu cilokna tabur tungtungna nih neraga potong di leungeunna atuh bapak didenda ku tukang cilok 100.000 ku ini tang mulut potong deui 100.000 atuh bapak beak boga duit 200.000 beak kabeh kuari atuh ini patrempang bae doang kantor kok kasabat beungeut tukang cilok makanya pancokon ini tulang doang patrempang huntuna 2 tukang cilok 100.000 berarti hiji huntu 50.000 pamajikan anu rapi boga akhlak jeung adab dengekeun iya kadang-kadang ibu-ibu akhlakan ya
enggak bu sekolah mangga sekolah ke mah kudu ararisin dan biasa baik pakai baju nu biasa baik nu penting ulah sararoek asal katutupan aurat bener atau siap bener ongkong kali puh ongkong salah kiram jadah doang eta salaki dengekeun ibu berjuang jeung saha jeung pamajikan tanya ku tukang cilok jeung tukang baso ti isuk can balik-balik ngabelaan saha turun poek balik poek ngabelaan anu sok tuh tanya ku itu tukang balon dulu ngekek beta tadi nyadikeun budak leutik ngabelaan saha ngabelaan ibu-ibu tuh dulu tanya tukang cilok, tukang itu, tukang baso, tukang nondeta, ngebuat jasa tahu nah tukang itu dulunya ngabelaan ibu-ibu anak jeung pamajik teruskan pak eta kasab diganjar ku Gusti Allah cek saha kasab tadi diganjar bapak nyawa macul sapacul jeung niat ngabelaan anak pamajikan diganjar mapuk maculna kapacul bitisna diganjar mantap siap bisa paculan bitis paculan kunaon. Hei tukang ojek nyelah motorna gerak diganjar ku Allah moleset babruk pelabu diganjar nabrak tiang listrik diganjar mantap di semua tabrak tiang listrik dina Islam kabeh diganjar kan ngising-ngising diganjar asal ngisingna maca doa legakeun suku anu ken kitu maca Allahumma inni a'udzubika minal gitu numpak budak lalu ngarapaleun cek cenah geus ngaji nya hooh tinan sae teh ngaran kode oh Ustaz Sohib ajeng di mana tos ngaji di Ustaz Sohib aya Ustaz Sohib nah aya keur naon teh nyaho jar ada mamarahan bae ja tak kolot nu ngarti mah kunaon teh usah pamarahan horeng ieu can balayaran muridna hari anak dititipkan 3 bulan lidinya ai tilok mikir-mikir bolon ta indung bapana hei anak hayang jadi anak hayang boga alak anak hayang boga ilmu ye atuh titipkan ka ustadna lamun eta gedang hayang sumur kudu disurubuk aya nyurubuk gedang daunna apa beutina hei jawab Pak jawab Pak nyurubuk gedang betina apa dauna betina eta ge anak mun hayang sukses surubuk kiaina jurig jadah doang kitu kumaha kitu pajaran mun eta ngajar budak leutik ka hareunak anak ngacarongi anak sia mending lamun imana usahana tembok coba lamun panggung eta bilik kuat double kuat hulu kebo kuat asup ayo dicoplokan bae pake tunjuk ku anak urang sapenting sapeletek 2 penting 2 peletek makanya murid aya 20 atau sapenting 20 peletek ya Allah eta imah ustaz dipake gobag ku anak urang dipake ucing-ucingan kuat sengkleh ranjangna ya Allah kaca kuat bebeus kaca ya Allah lulumpatan di imah ustaz eta gelas tiap poe peupeus bae cek ustad bangsa aing nu make batok daekeun itu aya pikiran kolotna eueuh sugan kieu ya cek nek ngaji nya kadi boga abah bapak boga milik ya atur salamnya ka ustadnya tak ieu amplopna cek ustad tak ieu rokona ti bapak 2 bungkus Assalamualaikum Waalaikumsalam ustad aya naon ceng ieu ti bapak waduh, jangan rapi ya. Iya, jangan andai. Iya rokona. Alhamdulillah. Kumaha tahu Ustaz? Ayo cek gerak aja dia, gerak aja. Udah lagan ya kasep udah lagan. Atuh kumaha tuh? Sahibnya enggak ada doang. Lalu nanya deui anakna, cek geus ngaji, geus. Ustaz Sohibna kumaha kuari? Seuri bae kenapa kuari mah? Bangsa. Aduh. Ampun. Tatanggana teh Isa ngomong.
anak aing mah tadi cenah jam 9 can ngaji kayaknya aja anak siapa yang kebal sampai kata cenah anak siapa cenah jangan anak bangdek waing diintip anak siapa deui jadi ngaji eta bener ada kembal pot antri anak nu sajen mah kadang-kadang anak siapa kot aku kusi eta bisa disodok naon tuh rokok jarum coklat 2 bungkus oh rokok cengkeh oh gitu Ustaz Sohib eta kepararahan nya penting korek teh Bu langsung hari anak si aja eta parang saing mecenah aja jampean apal jampean anak ulama apal jampean naon ge bener lain kadinya nah heula anak aing heula anak teteh beda setengah tahun anak aing mecenah di ngajina dina eta apa cenah dina ina atau ina beti baheula nya anak ulang geus dina inang jalna ai sakumaha atuh eta cenah bapakna sok medan rokok 2 bungkus biasa minggu oh berarti dibubut ku haseup ta ustad berarti anak aing mah teu kadeuleu meureun eta cenah kabubut ieu teh ustad hangga saya kita main kadang meuli rokok bosek waduh ustad kuat ngeh batuk bisa magahan malikna ari mah ngahibur mangawi bae kula mah yang ieu babaturan sakabeh ieu babaturan ya aya nu di kelas caringin Kiai Sohib jeung kula alansa dicaringin hah atuh lah nanti Sohib udah lo be kalau tansa coba ini Sohib ya tuh kalau tannya aja 98 balik ayo asup 98 5 balik kan oh berak kalau tanya ya iman tiklot ya atau irung yang karena ya Ustad tik sandora jalan menuti gede sora ya moga-moga manfaatkan Allah ilmuna atau senior pula ulah gagapa ya letik-letik di umuran matu kolot di mana imah anak beranak ini oh tilu moga-moga nambah deui amin ya rabbal alamin doakeun Bu babaturan kula ya nu ngalajar ya dulu Kiai Samsul Kiai kieu deui tah sing berilmu na sing bermanfaat amin ya rabbal alamin anak teteh geus bisa naon anak kula mah jampe dahar pisaeun jampe ngising apal katanya kamari cenah ngomong ceng cenah mak kamari mah cenah kami ti ustad ngaji jampe ngising gitu neng aya mari dusun aya mak kumaha kitu Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal kumaha cak indungna alah ja mamat teu diduan ge bijil bae padana jeung ngahejeun meureun bo geus urang teh aya gara-gara kufur nikmat geus kurai syukuran baik ka Gusti Allah sakieu mah alhamdulillah deuleu hujan ku ari masyaallah hujan tur deuleu sawah bareulah sakumaha ceng sakumaha eta bae bareulah karering ya Allah nyukut anu jadi raruyuk ya Allah can ayah huj wa fis samaa'i rizqukum sedangkan di langit ada rezeki anjeun mana min jumlatina hujan sanajan daerah eta aya cai tapi lamun eueuh hujan tatangkalan kurang subur para hadirin sabab cai hujan teh alebatan orea nyuburkeun kana tatangkalan sehingga cai hujan eta jadi obat ibu-ibu bapak-bapak
Masya Allah ya urang tia kuari kudu tanda tanya Masya Allah hujan can diturunkan segala karering Masya Allah apalagi 2 bulan can ayah huj ya Allah Gusti nu agung dah kuari di mana karering di dia kering di itu kering karering laju jelema kuari malu banu gering geringna batuk mual harenak depan nya kok menulis salah kitu bebenangan lo gara-gara na ieu kufur nikmat para hadirin geus urang ku sabab sakitu lamun embung turun musibah kudu daek syukur gunakan anggota badan urang lengan pakai nyekel tasbih mata dalikeun kana Quran suku lempangkeun ka tempat nu dipikarinta ku Allah Subhanahu sungu kunci ulah lupa ngomongkeun bat odah aya non cenah ici siang adanya itu berita si Mas Ito kunci sukutannya Bu langsung lem cenah kami mah henteu kiai ngomongkeun mangan ngadengekeun atuh sarua bae pendengar setia nu kitu cenah nu kitu kana neraka moal nu kitu memoal kana neraka ngan diasupkeun kana lebih buruk dihandap tina seuneu neraka atau lebih parah tah. Coba ibu Korimah belajar ayat pengajian saminggu sakal Masya Allah laju urang teh mata deleken karena Quran deleken karena berjanji deleken karena rukun sholat geus jakuari teh para hadirin model kieu alam dunia nage permaksiatan geus di mana-mana tayeu geus urang memantak munasabah ieu hese itu hese padagang tinggal hutang patane tinggal dak ki benar lantaran urangna loba kufur nikmat ka Gusti tadi bere cager gunakeun dipakanggo bekal ibadah dibere harta banda ulah pelit perhatikeun anu mis yatim piat jalma teu mampu yang penting sifat peduli nugati ge jelema teh sifat peduli loba anu beunghar mah nganu boga sifat peduli anu hes kuduna mah tah mun sataun sakali aya muharaman yatim kurang senangkeun urang boga milik kolot urang geus eueuh haolan kuduna di ku urang haolna sakamampu urang ulah neuleudeng-dengeun mun deung-deungeun haol beak 100 juta urang mah teu mampu ulah neuleudeng-dengeun sakamampu urang bener ibu bapak aya keneh senangkeun kolot para hadirin wal hadirat ieu mah kadang-kadang jelema kuari ka kolot dengekeun ku ibu jeung ku bapak sing saha bae jalmana urang mana bae anu zarah ka kolotna baik keur hirup maupun aya keneh indung bapak misalkan ibu noong ka ditu assalamualaikum waalaikumsalam imahna jarakna misalkan 100 meter atau 50 meter ditoong saha mak nu noong indung bapana zarah ka indung bapana salengkah bakal ku Gusti Allah ditulis sarua jeung 100 kabagusan tuh salengkah dihapus 100 kagorengan salengkah diangkat 100 derajat anak noong kanu jadiin nek naon noongna atuh barang bawah ulah dibalik mah aya ranginang atah astagfirullahaladzim ieu mah nu kitu mah dia ngabeakeun kolot ngabeakeun pakaya kolot segala rangining dicokot mah cenah kami mah teu boga minyak aya yang 2 botol sabotol sewang adak ngabeakeun no kitu mah lain naon kolot tapi naon kolot masyaallah assalamualaikum salam mah cager neng ari abah tuh cager nah abdi bah orang datang mau naon ya iya bagi abah naon cependang deuring buadak jadi cependang deuring aduh abah aya naon tuh aing mah yang goreng singkong
karena dang berembung singkong ngacang bayang naon abah neng tayangan naon ya tuh turutkeun bah emak urang aya kene mak mayang naon mak mayang baso aing naon kudu nyelap teu belong mie ayam nggak ada mayang eta tuh cenah nanti ngaranna milor nah nanti aing mah kebel ge molor milor kumaha mayang naon tuh meni martabaknya martabak mah martabak dek teh martabaknya nah tayang eta lamun kolot ngomong gitu beulikeun bae lamun engke teu beulikeun urang datang ke sia kadang datang mana martabak pan tadi mambung gak yang tadi kudu main hayang sajalma anu zara ka indung bapana noong indung bapana maka lengkana dihitung ku Allah satu lengkah bakal dibere 100 ka bagus satu lengkah bakal dihapus 100 ka goreng satu lengkah bakal diangkat 100 daraj mantak sarangheuk jelema noong indung bapa iya urang dengekeun boga imah boga mobil hirupna barokah doa indung bapa benar tuh syukur ka indung bapa masya Allah sajalma anu nyeun kabagusan ka indung bapa awas buya dengekeun payah maka hadirin wal hadirat ngadeukeutan ka indung bapa laju ngomongna lalaunan nurut kana parentah indung bapa anu teu anu teu bentrok jeung pendapat agama masya Allah eta teh pohara pahalana tuh pernah aya sahabat dongkap ka Kanjeng Rasul punten Rasul aya naon sahabat cek Rasulullah Rasul abdu gadi kene di indung bapa laju eta maaf dicerewe eta maaf dicerewe ku cerewet maaf anu ngomong teh padahal ku abdi dibiayaan bajuna dibelikeun daharna ku abdi dibelikeun beasna sinten disadiakeun bahkan ku abdi dibere pembantu mobil diayakeun motor diayakeun cek sahabat mun zaman ku ari teh mah ya Allah kahirupan ku abdi dijamin tapi eta ngomongna ku careung kadang-kadang nyentak ka abdi laju kumaha eta Rasul kumaha Rasul ngadauna addi haqqahuma turutkeun hakna dengekeun omonganana turutkeun ka hayangna aya teu bentrok jeung agama mah waduh eta sahabat cicing dikitukeun ku Rasul masya Allah cek Rasulullah wallahi lau qutti'at lahmuka lamun eta daging anjeun cek Rasulullah dipotong-potong para hadirin saparapat daging anjeun kabeh dicacak ya awak urang dicacak para hadirin eta urang encan nyampe bakti ka indung bapa saparapat acan andai kata dicacak daging urang tak wara ka indung bapa kumaha Rasul cek sahabat lamun ibu bapa abdi geus daya madza yaf'al lamun indung bapa anjeun geus teu aya zarahan makomna gitu zarahan makomna iya makom indung bapa kudu nyaho masya Allah barang jarah teh geus 35 tahun teu jarah-jarah cek adina ka aing makam bapa di belah mana teu nyaho nya poho deui cenah baheula mah cenah di dieu puguh cenah para sakulah mah di dieu cenah ieu ingat ka mana ieu abah teu pindah teu bebeja deui nya cenah tidak aku cenah mayit pindah jarahan makom masya Allah kumaha cenah kiai teu bisa ngajarahkeun mangkana anak tenden
di ustad, kita belajar bisa jarah, kita belajar bisa baca Quran, kita belajar ngadoa. Kudu gitu. Lebah kualita. Kumaha lamun teu bisa? Ulah jarah doa kolot baheula zaman jahiliyah. Jarah zaman Hindu mah kumaha kitu? Datang ke kuburan anak incu minantu kabeh dibawa. Assalamualaikum, makolot cager. Hampurannya, hampura tidak menolong ka dieu lah. Ja kumaha jadi ibu bae nu aya, mata kita doakeun makolot lah anak incu ka dieu kabeh. Teu moal naon, teu moal doakeun nya ku makolot masyaallah. Kumaha ilah cenah anak supaya marah usaha cenah nu ieu gagal nu itu gagal. Nu ieu cenah nu hiji kemudian dagang balon ngarendeng jeung tukang petasan kabeh bari itu balonna makolot. Nu hiji deui pan ieu cuma kolot ngojek bae atuh menangkeun muatan cenah ini potong dia tuh gantian. Nu hiji deui cenah masyaallah bae makolot dagang cilok atuh ketabrak motor atuh nguring kabeh cenah makolot. Mantap ge puyeng makolot coba doakeun ku makolot. Ari tambah cenah ieu anak ieu geus bebenangan anwal kieu makolot. Insyaallah ieu mah sakieu saged saeutik cenah mawa ieu mau kembangna. Nu kayak mengandung ukur 1/2 kilo engke mah kami dia mau 5 kilo kembang. Gitu beor be diaurkeun kembang kadinya. Sakitu bae makolotnya. Ayo assalamualaikum. Baheula ta jahiliyah kos kitu. Mulut menyampe amprekan babacaan henteu. Lain gitu datang ke kuburan babacaan. Teu bisa cenah kami mah sewa ustad jalaba ustad ngalanggur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai kasuminta. Naon teh? Kasuminta jeung sa, ieu pamajikan. Jeung sarna. Aya. Aju naon tuh ka dieu? Aduh, tad ieu hayang diantar jarah. Ka mana? Ka makom indung bapak kula. Aya kitu kunaon? Hayang jarah kada kamat. Keur beuting ngimpi. Ngimpi naon? Ngimpi dicekek. Kusa, indung bapak kula. Tak bumbuan ku ustad, tak memperkesempatan. Bener mang tama kudu jarah moal enak mang. Mun teu jarah dicekek ieu kula ge mun ka kudu kasana nuturkeun indung bapak mamang ieu. Sebab ieu kula ngagibir ge punduk ieu. Waduh, moal enak mending eta mending jarah. Mantap ketat ka dimaksakeun bae. Masyaallah. Hayu sakitu mah. Geurah hayu tan. Mamang ieu kula ge lain rasaan. Cukup kula ge lain rasaan cenah ieu. Cek ustad imah lain rasaan kula ge mah. Asa hayang kih lain asa hayang ngising lain ieu mah. Hayang naon teh hayang dahar rasana ieu mah cenah. Ustad Owi hayang dahar cenah ge mah Ustad Owi nya. Aya meureun. Atuh kira aku jeung imah kajian kotok teu kabeuli teu kahar teh mah. Atuh imah kajian sakieu gedena atuh kira aku nya kaya kieu teu kabeuli aing mah teu kahar. Hei. Terus atau jeung orang assalamualaikum waalaikumsalam cager ka haji cager we ajunan ieu mungkin mah cenah owi neuk salametan ieu mah jageus anggeus aju hayang cenah ka haji yang kadiukan ka haji geus insyaallah ka ditu nya asal kadiukan bae nya ja nah kadiukan bae cenah ya tadi mah ku aing tak didiukan teh daekeun ja eta ja kula mah geus kayak urang tahlil bae di maca yasin maca naon lah geus sayu di dinya bae geus ulah ka ditu. Lah cenah atuh awi ge ngukur awak. Atuh kalau diukur we jaga jangkung jangan itu kan. Cuma lagi jangkung bae dah. Jadi geus asa di manehna. Masyaallah. Alhamdulillah datang ka dieu. Tad. Jarahkeun kula. Cek ustad boleh dijarahkeun. Tapi ieu jarah ku ari mah awas. Tingkatan-tingkatan. Maksudnya tad hiji aya paket komplit jeung tad bulan kumaha atuh lain deui lah zaman paketan ku ari mah teh ilmu ieu ustaz turutan paket komplit kumaha talong dina dengekeun aya paket komplit kumaha hiji paket komplit dua paket sederhana tilu paket murah aya paket komplit yasin sakali kulhu 33 puji 200 doa panjang. Ai paket sederhana kulhu doang 11. Pujina 33. Doa sedang.
Ai paket murah kulhu tilu terus puji 11 doa robana atina doang. Laju sabar aja nih paket komplit. Mun paket komplit 1,5 juta pakai Yasin soalnya. Ai paket sedang mah sederhana eta mah 1 juta. Ai paket murah GoFe. Pilih cek pamajikanna cek tesarna. Enggak, kasu minta ulah loba omong ku ari mah. Cokot bae paket teu murah, nu penting ulah dicekek beuladan urang cenah. Engke bila mana boga duit karena paket komplit. Anggas. Laju tak cina ieu jeung rokona. Ya iyalah, sampurna mil dong, 2 bungkus. Waduh, atuh jadi 600.000 tah mah. Berangkat Ustaz, berangkat. Ini paketan ya, paket murah. Ayo berangkat. Wih, papigiran Ustaz, jalan. Wih, mana makomna? Iya, sangaran kak bapak Sarta. Ibuna Sarti. Woi lari Sarta sama Fatihah. 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 Ini ahad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Amin. Rabbana atina amin. Hajat mamat, hajat nang si mamat. Alhamdulillah udah nanti 2 menit. Tere amat paket murah. Pakai kabel. Nah gitu. Paket mahal lain deh. Ya Mang Awe, ya kami kan ya kula mah can ngilu babacaan di mah ieu. Mun babacaan atuh lain deui macam-macam je. Atuh lain deui babacaan mah je. Ieu mah atuh ceramah doang ja, jangan ngadoakeun ieu. Atuh aya paket doa, paket babacaan itu lain-lain. Pan ari paket komplit nah ieu pan owi ngomongna paket komplit kumaha ieu komplitkeun bae cenah kaji lah. Udah merada bingung ya, ayah Haji Amirna we, Jamir, haram jadas ya, bos petasan tuh ayah tuh. Tenang we, bos petasan we, pokoknya nyokat dingin mereka bisa lembur. Ayah pakai komplit apaan tuh, hadrotna ke pohara kan? Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kiramil Fatihah. Kocak langap tak kiai paket komplit dia. Mungkin aja la ilaha illallah, la ilaha illallah. Doa nabi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Baik, nu amin lagi semangat. Amin. Ya aja tuh, paket biasa baik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Fatihah. Serian bae. Woi jam sajam ya we. Sia encan tolong. Hiji kupur nih mantap orang mulaku moga-moga ya Mang Awi sing jadi manusia tukang syukur ke Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in nah itu mamahan dirinya tahu itu wa la in tadi dia mah kalau dikeluar kudu kakak diri dong beneran deh mah ajar deh ya wala in kafartum inna adzabi lasyadid kan kiai cenah lalaunan amat kan mah paket murah. CS nya aduh aing dibalikan baheulanya atuh kula telok nyawan motor aja motor owi kudu dipakean sampai kebetus bana. Alhamdulillah lamun anjeun daek syukur ka Gusti Allah maka ku Gusti Allah kanikmatan bakal ditampa
sabalikna lamun kufur ka Gusti Allah maka siksa Allah bakal diturunkeun ka urang. Naudzubillahi min. Dua nu mantak turun terjadi musibah anu kadua lantaran teh para hadirin urang teh idhaatul amanah, selalu lalai dalam melaksanakan amanah. Bu, Pak, hayang ka surga. Ulah ngomong-ngomong hayang ka surga, geura laksanakeun be amanah. Da intina hirup di alam dunia ngalaksanakeun amanah. Ulah ngomong-ngomong ka surga, hayang ka surga, atuh laksanakeun be amanah ti Allah. Salat tepat waktuna. Udah sampai ditinggalkan, mun bisa berjamaah, pun bisa berjamaah. Teu bisa kiai, ulah sampai ninggalkan so. Wih budangkeun, Pak, salat dohor, masya Allah. Udah isik. Tentunya, udah nggak salah di lepas subuh. As-salatu khairum minan naum. Udangkan ku ibu, kan nggak udangkan salaki malah launan sebab bisa tambah darah tinggi. Ibu, udah. Ayo nyaho. Sobo, siap tolong. Ulah gitu. Ibu udang kenal launan sama belamun urang ngahudangkeun jalan maker hees digebrek-gebrek ku urang lamun lain madorot ngawaris edan kanu ngahudangkeunana. Ulah kagak kaget batur. Itu ulah launan usapan ku ibu Pak, usapan tarangna. Heuy, Pak hudang. Hudang mah henteu. Toelan dadana, Pak. Uyah nya toelan awi mah nya awas ya. Uyah. Kak, awi. Udang. Terhudang kena bae bujang toelan. Pak. Udang. Terhudang kena bae handapeun bujal. Udang. Tung udang duaan eta. Cek salakina mana? Ieu udangna. Iya bulu udang lebet amat bulu udang akhirnya kacepit udang deui bae teu salat subuh eta. Aduh mentang-mentang imah anyar beuh udang sareut keneh. Udang geus ibunya. Bapak kudu naon mun pamajikan ngaudangkeun pamajikan ngajak kasur. Iya Bu dengakeun eta Bu dihitan ge ya dihitan ya. Mangawinya tujuanna pan pikeun ngalaksanakeun ibadah salat. Bu nya dihitan pikir ngalaksanakeun ibadah anak urang eta nu umuran 7 tahun parentakeun salat. Salajan ungked-ungkedan supaya engke ke sekolah teh ngabiasakeun. Umuran balik wajib diperintah salatna. Teu daekeun gebug. Bu, nu hade bab salat ieu jelema ku ari loba ngalokna salat. Pala hadirin wal hadirat. Sehingga para hadirin wal hadirat lamun urang ibadah salat ya nak nanya kula ya ka urang dia urang lembur Cigarunya. Heuy urang Cigaru hayang teu rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Hayang teu rumah tanggana bagus. Jawab kabeh anu kompak hayang teu rumah tanggana adem. Asup ka kulkas. Ji mun hayang adem rumah tangga hayang sakinah cek Rasul modalna salat. Ibuna salat, bapana salat. Naon hubunganna kiai? Dangukeun lamun jelema tukang salat berarti jelema tukang tobat. Dina salat aya urusan dunia jeung akhirat dipentak aya dina salat. Dengekeun 8 perkara. Rabbighfirli wa'afini wa'fu. Seberapa perkara? 8. Coba, jelema tukang salat otomatis tukang tobat. Rabbighfirli Gusti muga-muga Gusti ngahampura dosa abdi, dosa nu ngahaja, dosa teu ngahaja. Dosa nu gedena, dosa nu leutikna, dosa nu karasa jeung dosa nu teu karas. Hampurakeun sadaya dosa abdi. Janji Allah, jelema dihampura dosa surga. Rabbighfirli warhamni, mugi Gusti mikawelas ka abdi. Ngarunyaan ka abdi.
lamun jelema geus diampura dosa ku Gusti Allah nya dikarunyaan ku Gusti Allah hayang naon warhamni kadituna Gusti mugi-mugi Gusti nambalan karena kusa abdi ya Allah abdi pusing ya Allah pusing salaki nguseup bae itu menang ku carek ya Allah turun mana lempang asar balik subuh bening mun bebenangan teu bebenangan ya Allah moga-moga kenur sing pegat bae ya Allah eta jejerna sing potong ya Allah salaki abdi nguseup bae ya Allah tutup kasus abdi jaharan mah abdi Gusti mending mun bebenangan ya Allah balik nguseup molor ya Allah hudang dornya tuh mending gede ya Allah namun di Jawa Tengah Sunan Kali jaga ya Allah salaki abdi Sunan jaga kali ya Allah wajbur nih eta wajbur nih warfa mugi Gusti ngangkat derajat salaki abdi derajat angkat abdi dan angkat derajat ya Allah abdi diangkat derajat ya Allah anak incu abdi ya Allah sing diangkat derajat di dunia jeung di akhirat ya Allah dunia na angkat ya Allah derajatna ya Allah usahana sing diluhurkeun ya Allah diijabah doa indungna anakna usahana luhur dagang pucuk kelapa pang luhur usaha eta udah atuh kumaha pucuk-pucuk na beak di usaha eta eta warzuqni ya Allah duit ya Allah duit ya Allah salaki nganggur bae doang ngalubuk segala mak buruk ya Allah Masya Allah nyatu gede ya Allah Gusti warzuqni ya duit ya Allah duit listrik dicabut ya Allah bulan teu mayar-mayar ya Allah duit ya Allah ya anak abdi 12 ya Allah tapi usahana biasa ya Allah atuh coba Gusti anak abdi atur teu kabeh ge usahana sing aya salah hiji anu maju ya Allah dia ijabah doa indungna anakna alhamdulillah usahana maju dagang cilok didorong terus maju bae warzuq wahdini mugi Gusti nuduhkeun ka abdi kenging hidayah taufik sabab abdi mah makhluk la haula wala quwata illa billahil aliyil teu kuat nyingkiran tina maksiat teu kuat ngalaksanakeun ibadah angin pitulunggus mantap ulah akon-akon al ibadah udah ngaku-ngaku al ibadah mun teu dikersakeun ku Allah susah kabeh ge Pak iyyaka na'budu wa iyyaka hanya ka Gusti abdi mah hanya ka Gusti abdi nyukeun pertulungan ana kan itu na wa'afini mugi Gusti nyehatkeun badan abdi wa'fu anni mugi Gusti ngahampura kana dosa abdi muluskeun urusan abdi sehatkeun badan abdi perkara dunia jeung akhirat lantaran ibadah ge aya teu sehat mah borobor nyeri huntu sangeuk salat sangeuk sagalagal pamajikan mama kunaon hondo dengar adakon bapak masyaallah atuh ka dokter enggak dibere neralgin antalgin bakal dipantogin sagala teu kawawa atuh geus mending berobat deui teh yang para rai tanya kana obat ieu bege can beak can cager geus beak deui can cager deui moh berobat deui atuh mending burung sakala meh lempangan teu aya mending berobat yuk ka mana atau ke emas ayo kita main cager ku ari mah matak lamun teh cager ka mantri bawa ka toko emas cager keke da juri duit sih mah mereka dulu bo hai eta coba kana duit ulah galak-galak teuing coba ya Allah pot sarobek kantong salaki kabila di mana panjenengan kiai ngomong gitu pamajikan geus sarua kitu bae lamun datang abi datang ieu digendeng bola horeng eta lemot set ada amplop set terus buka batang garong deh coba mana tadi amplop tinu hajat aman sentosa ada batang Garuda Pancasila bae laguna eta bikang di Cigaru kitu tante jawab bapak-bapak ulah siap-siap harus menjaga doang je kabeh cenah emang nyuri duit di gang kumaha sangkan pamajikan ulah jadi garong duit bapana kudu bager ka pamaji mun aya mun eueuh ulah ngabo ieu mah boga duit ceritan boga duit di ada na peci coba majikan apa atuh coba minta duit Allah
Pira aku jak kamari kemarin rokok 2 bungkus. Oh, wah. Bareng aya dina ieu. Bareng garong hancur ka dina 300.000. Eta kuat ditungku pe kusuna say. Cek majikan ai bapak sia kunaon atuh teh mah hengke ba. Ulah setruk teh gitu. Eta salaki pel ulah pelit Pak. Kula mamun bebenangan ya. Iya boga amplop atuh dibikeun kabeh. Ulah dibikeun taneh. Tami bawa itu. Kan kau ini cokotan ganti kuno anyar amplopna. Ih, atuh angin moal kere dalil lalaki dilawan ye. Jurik duit surat dari ari. Insyaallah batin parek ih. Awe aing ceramah di hadapan jurik duit. Hai itu sangaran jadi tangan itu. Ya sangan. Tok, isakan tangan haeuh. Yantolin. Hah? Ah eta tadi aing nunggu duit mau disorot ka awas sakoy. Saya majik aing keur kieu kalau dipoto gitu. Ih tolol tukang YouTuber. Blek. Eta na bayar pajak na aja ka aing. Tok, euy. Ganjel tok. Terus awas bobo-bobonya kudu rajin sok. Wa'fu anni mugi Gusti ngampurakan sadaya dosa-dosa ta ieu geus nu kadua para hadirin ternyata urang mah loba lengah tina amanat. Bu punten ayeuna ibu hayang ka surga mung ka neraka ulah ngomong kitu. Katu geura bae laksanakeun amanah. Salat nu bener jeung tatangga sing akur. Ka salaki hormat, ka indung bapak kudu hormat. Hirup saaya-aya. Dahar salaki menang uyah ngeunah sakra uyah dahar diburu ku daging geunah. Awak cager. Bener teh? Atuh iya. Itu masih serian bae. Ulah ngomong-ngomong hayang panen geura pelak bae pare. Engke ge bakal pan. Ulah ngomong-ngomong hayang untung atuh geura dagang bae. Dia mendagang entah entah yang untung tuh adalah dua tukang balon gede keyakinan tukang balon mah balon dan laku gede tiupan kabeh kemana dulu yakin mana bener teman tukang balon bener tuh sih ada doang atau ada tuh nah moga-moga tukang balonnya ke surga amin yang balon-balon gitu naik ke balon ke surga tangsatnya tukang bakso tukang cilok sayang ke surga tuh bikonan balik dia ke jelema kunaon sodako benar namun dia tukang bakso jeung tukang cilok wari sodako kan sasana insyaallah siap jaga bakal ke surga jeung gurubok-gurubokna mau itu nanti kabeh semawarna tabunggas kabeh ka bawah nanti surga mau udah dengan bakso saos di situ aing jadi ngaco gitu termater si Awi kumaha ieu kue asap siki ngebul panira aing mah teu hayang akan age budak siki ngebul kos kitu ieu pugu siki ngebul ditiupang tah ieu geus berkah ieu urang di dieu kumpulan silaturahmi alhamdulillah pedagang hadir ibu-ibu hadir bapak-bapak hadir sehingga alhamdulillah moga-moga perkumpulan urang di dia sehingga jadikan berkah amin ya rabbal. Nu terakhir mantak loba timbul urang musibah lantaran urang teh kafaratul ma'asi loba teuing maksiat ya Gusti Allah kusama bisa kitu anak-anak urang wayahna kana pendidikan agama ulah taringgalan amin ya rabbal alamin sakitu nu kapiatur moga-moga aya manfaatna Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma Allahumma hdina wahdi man jama'a fi hadzal makan bijahi sayyidi waladi adnan Allahumma ij'al hadzal bait baitan mubarakan fih
Allahumma ja'al hadzal baitan mubarakan fih. Allahumma ja'al hadzal makanan mubarakan fih wa ma haulahu bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al dzurriyyatahu min ibadikas salihin was salihat. Allahumma ja'al dzurriyyatina min ibadikas salihin was salihat. Allahumma ja'al hadhihi al-qaryah qaryatan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan mardiyatan indaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.